Ah, mana kunaon deui? Cenah pegat. Alah. Ya batok piragrag di mana deh? Berisik na orang. Ya, diwain pegat atuh. Copo. Cong beren euy. Sok atuh. Hah? No, Nip, rek mudak di mah. Arek atuh. Oh, ayo atuh siap. Kela. Naon deui? Kadang itu saradan magrib. Heuh, euy adan euy. Heuh geus ayeuna mah jang salat berjamaah heula ka masjid. Heuh atuh aya kitu mah, tapi isuk jam sabaraha mimitian? Jam 8-an lah. Heuh atuh, tapi ingat tempatna. Nah, maneh di dinya heuh. Hah. 1 2 3 tah urang di dia. Oh, siap. Ingat, siap. Geus ayeuna buru yuk. Bisa katinggalin mantai buat berjamaah. Hai guys, sebelum melanjutkan nontonnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya, dan nyalakan loncengnya. Hatur nuhun. Duh, mana sih teh? Kira aku nggak bohong mah. Gila ya. Nah, tadi diganti teh baju. Ya orang mah tara mandi atuh. Hampura aing tes nenen heula. Gua teh enggak bohong aing. Antu enggak bohong atuh urang mah. Oh, banyak itu lah. Kamar itu mana di dinya. Terus, lah. 1 2 Tah orang di dia. Oh, yuk. Siap. Yuk. 1 2 3. Pas kieu cuas Nah juga namun ngeuneuh meutis Nan, tadi teh meuli naon sih Dan poho deui? Teuing eta kita meuli naon? Kenapa telepon? Saha? Halo, si Bewok. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mil keur di mana? Keur di warung ngocoh. Ah, kabeneran atuh Kabeneran naon? Pang meuli keur nu tiis. Keboa ka dieu ka tempat biasa. Nutis naon? Mana ya mah? Ih, mana masuk aya wae. Terus yang make toge makanannya aku atuh. Heuh, geus ek meuli lea-lea atau teh 2 gelas? Saya tahu non lea-lea hiji. Oh, atuh ke dibawa. Heeh. Sar si Bewok aya nelepon teh teraya tungtungan. Aneh, aya budak pikiran naon ieu. Kita naon ah? Pesen lea-lea hiji. Bi, tambahan lea-lea hiji jeung belanjana bawa bi kalor bi urang saya ka jero euy. Ieu Mang. Hah, jadi mana Mang? Oh, si mana keur masak? Oh, ieu geus jeung lea-lea hiji jadi sabaraha? Heeh, geus eta jadi 20.500. Ya, 20.000 nah. 500 nah. Heeh. Nuhun ya. Yo, nuhun ya Mang. Yo Nan, ka nyamperkeun si Bewok. Ih, pulang. Ini motor ah. Bantuan atuh. Tok. Naik.
tak kamar. Pulau dah. Nah, tuh. Nih, sok dorong. Yuk, tiklang nih. Astagfirullahaladzim. Itah teh ngadorong motor, jauh sarean di jalan ai maneh. Balik atuh mau motorna. Belah kurang mau motorna. Yang ke situ ya. Awas ini. Dorong tuh. Gila ya, Rek. Nah, mana tidak suka lagi gila ih. Ih. Dah, suka enak suka lagi gila. Kasih ah. Mana nih? Oh, udah snap ya. Aduh, mana tuh toingan kalancep teringan. Bagian kan? Mana yang mau gawe pisan eta motor udah dorong. Ayo gawe, aku mogok. Ayo pesanan kurang mana? Ayo tuh. Bawa. Kan? Wah, mogok. Ya. Ke sana. Ya. Yang mana? Ayah. Assalamualaikum. Jarang-jarangnya awi sekolah wayak kieu. Biasa nomor 10 deui wae. Omong kemana nya? Mungkin siang keneh. Oh nya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuju di mana? Nuju di pos nih. Oh, cang ameng yuk. Halim misi nyarekan kata si itu. Moal keun abi nu tanggung jawab. Oh, nya tuh gitu mah ameng ke mana? Alun-alun we. Oh, ayo teh gitu mah. Kita punya nggak jemput. Oh, mun atuh abi bade terasi bakalanya. Oh, nya tuh sok pada bakal mah. Mun atuh yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abi bade amang lah nya. Kemana? Kemana we tuh? Yang motor kayak mogok. Mogok kunaon? Buka buka. Cik lempo. Emang mana bisa itu melakukan motor? Ya bisa atuh, kayak orang mantan mekanik naon? Mesin jahit. Sia lah. Geus tepoh lah ya kurang. Oh, Cina bang? Kenapa? Oh iya. Oh iya mah atuh spiona iya mah. Oh pernah, ini mah hurung. Ya, Sulap. Ya tuh. Ada bayarnya. iya. Tuh nyangka orang kemana bisa menerken motor? Tuh aing. Boroning motor aing mah beut mana ge bisa ku aing dihadekeun. Emang beungeut aing kunaon? Berala. Kos mah teu bala wae. Yes. Geus, ayeuna mah sesama bewok ulah silih poyok, oke? Sip lah. Ya salam lah atuh bewok mah. Oke, salam.
Apa? Kira iya naon ieu? Tah si teh tawa ngebanding sirah urang. Oh, mana can malikeun budak kurang sih ya? Oh, poho mah. Ah, ganeng ku aing. Ya, benar ya. Bawa di. Ip cari beh itu Ip. Aing cari beh dia. Benang sialan. Ampun. Bulak ya. Ampun. Ampun. Aya naon ieu? Ya lawan ieu mah tos budak leutik atuh ya lawan urang. Cicing dilah teh pola mitina mah. Aya naon kitu ya, Ip? Tah, pas tata gua gawe jeung ngabanding sirah urang. Nya kitu tak? Nya, Pak. Nah, hati mana mah? Debongan apa ngabanding manuk mah hese. Enggeus we nu aya. Sirah siip kurang bandring. Gawe pisan atuh mana mah? Sirah batu di babandring. Terus mana man? Ayahan masalah nanya sih tata? Cicing lah, tos ikut sama masalah batur. Ih, man, urang teh lurah di dieu teh. Aya masalah nanaon urang kudu apa? Geus teh uruskeun warga maneh, balik aing mah. Si bewok kunaon, Pak? Duka tuh teu apalah, jadi kitu sia tah mah. Sabot urang jadi lurah. Cik tak, aya masalah naon mana jeung si Iman? Jadi ke apa caritana teh? Urang teh nginjem bedog ka si bewok. Poho can dibalikeun. Pantesan atuh. Eta teh bedog kasayanganana, pamere ti akina. Oh. Nah ning bapak apa? Ih, apal atuh. Baheula teh bapak jeung si Iman teh sobat pisan. Ngan sabot Sobat naon, Pak? nah geus lah, teu penting eta mah tong dibahas. Geus we kieu ayeuna mah. Ku sabab maneh nu salah tak? Maneh ku bapak dibere sanksi nya. Sangsina pangmasangkeun plang di jalan. Dina tangka kalapa nu deket imah bapak nya. Tulisanna awas banyak anak-anak. Oh, nya atuh Pak kitu mah. Nya juga ayeuna. Tapi bae Pak ngajakan sian. Juga baik kumaha maneh. Ya, Ip, cek bapak ge naon basa eta? Hirup teh tong sok gede ambek, tong sok ambekan wae. Oh, Ip. Hampuraeun atuh si tata mah. Mun caran HP mah botlop. Liur. Paingan Ip, si Tata otak nang ngeheng. Pak neng kudu suruh blangap lagi. Neng, ayo. Wah, di mana itu anu menjeuna? Tah, di dinya mah tangka kalapa. Oh, geus sebenarnya. Geus eta buru-buru, urang can mandi ti kamari ya. Nah, geuning. Pan apal keur usum halodo main maneh. Oh, nya da urang geus saminggu can mandi. Ari sia nepi ka saminggu kitu teu mandi. Nyakeun bae atuh da eta mah hobi urang. Oh, geus atuh da, urang geus sarua tara mandi. Respect heula lah. Sok kali atuh. Ya cik tembeu yeuh kurang ka mana heula. Oh. Tak kurang. Belum kurang ka mana? Eta kurang eta belanja. Ka belah mana? Eta beungeut maneh kurang atuh. Mana mah tempo plang lain banget urang. Ada beungeut maneh siga triplek atuh. Geus alik-alik leungeun si kanakor. Oh. Teu asta tangkal euy. Malah kunaon nih belah lewat. Tapi aku kan itu. Hampura ta, aduh, kunaon mana getian euy. Hampura ta kumaha itu euy. Aduh, ayo. Hampura ta cerita. Yuk ketian. Ayo ke dokter mah. Ayo. Nanti ke dokter. Di omset ta, ayo ta. Bisi pae ta. Ayo. Tak kayak begitu lah melobak dia ta. Kampurannya, aduh, ayo lakukan lah gedengnya, orang mau obat nya. Sepuluh.
Udah, mata cibuluk. Aduh, ampura ta, kemana lu menimpa kieu gede ya laporan kita. Ampura ta, aduhnya aing teka haja euy. Mana mah dihaja meureun. Henteu ta asli na teu dihaja urang mah mun dihaja mah meureun moal kana ceuli maneh. Ya terus karena naon atuh? Kana mata maneh atuh si teh. Geus lah tong riwayat ta buru ye obatan Gue mah atuh teh aing ngisian maneh paeh tah we batur deui ulin nyerita. Enggak sinta aya lumayan ya. Aduh, hampurannya. Duh, urang teh bieu tah kabogo urang dibawa euy kumaha nya? Kumaha naon ade atuh? Kabogo urang bieu dibawa ku si Anan. Kamari ku lanceukna, ayeuna ku Adina. Geus rek ya. Ayeuna mana ini ke ditu. Tah terus kumana dagoan di ditu. Tangke si Anan pasti nganterkeun ka bogo maneh, terus kumana cegat. Terus kumaha? Terus kumana benangkeun si Anana tuh. Oh, heunya euy. Heuh satu ieu jeung maneh ta? Antur. Lah jiga sorangan orang reka paskesmas heula rek mariksa ceuli ye. Tuh nya, maneh mah kitu ka sobat teh. Kapan ieu ge gara-gara mana ceuli orang jadi kieu? Iya tuh ta, maaf atuh euy maneh teh. Geus we ayeuna mah jigra indit lah. Lah, aing mah. Geus tuh, spekulot tuh. Anja, Sok di bro. aing menangkeun siap kali ka dieu. Kemana nya? Can baraliku ya kieu. Geus balik bunangkeun aku ongko deui cecer teh. Daek deui kasih mana kurang. Ari sia tes di mana jeung kabogoh aing ha? Ya ulah kitu kumaha Nganter naon ai sia? Lain kitu kan. Ah, naon sia jeung aing gejek deui tah. Ayo mah Tanya heula neng Titina bogohan keneh teh ka maneh. Neng bogoh keneh teh ka? Jawab Neng, jangan diam saja. Ate butuh kepastian. Sebenarnya teh neng teh pasti bogoh deui ka ayan teh. Nyaan eta teh? Iya, ada. Jan. Naon Pak Gembreng? Aduh lona naon? Kunaon mana Yan? Lah, cicing ulah sok hayangnya urusan batur sih teh. Sok ngomong, kapan orang sebat maneh? Tah eta senali sih bobo ka jero tuh. Dia sok ngomong buru.
Cecer geus teu bogoheun deui ka urang ya mah. Sabar yan. Awewe mah loba keneh atuh. Oh, tah loba we mah ngan nu bogoheun deui waktu situ. Tong sok kitu atuh. Tah, urang sigana mau betah euy cing lembur. Komo ayeuna ningali si Cecer bobogohan jeung si manuk urang. Urang moal kuat tah euy. Urang ek ini tah ka Jakarta ek nyaba. Ih, atuh. Ke urang di lembur baturna. Daripada dipaksakeun tah, urang moal kuat euy bisi gelo. Ya, enggak satu. Keputusan maneh kitu mah, urang tuh bisa ngalarang Yo kumaha deui tah hampura tah euy. Heeh. Duh, urang mal bisa lila-lila tah euy kudu mangkat ayeuna urang. Asli mana yan mah merubah pikiran. Asli tah urang bener geus lieur euy di lembur urang mangkat lah ayeuna. Urang ya nitip si jagurnya rawat ku maneh kade. Oh mun ek di mandian ieu ku Cihaneutnya ulah ku Citiis pokoknya amun ku Citiis sok muriang nya. Oh lah, eta mah gampang ya. Nya nuhun eta maneh sahabat urang teh. Maneh jaga kesehatan ulah dahar sing teratur begang maneh. Tak Naon? entah ongkos keur ka Jakarta na euy. Maneh mah. Ya tuh. Harus ribu deui. Ka Jakarta itu lain ka Ciamis mana jauh. Oh, ya tuh tah. Ah, itu. Oh, nya. Oh, eta. Eta maneh ka terminalna rek jeung saha? Urang tadi geus kontekan jeung si Otoy dijemput ayeuna tapi mana ieu can datang kene wae nya. Si teh ngaleun bos deui. Oh, tuh tah geuning aya. Tah, Heeh. Yang saya urang ini teh. Muridkeun Aya makan. dos itu deh. Heeh. Tah, mana jaga kesehatan di lemburnya.